wayahna bantu salat mas 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 7 asal 7 ge cenah teu kuat 3 asal cenah 3 ge teu Aisyah hayang naon sih sebenarnya malam ieu urang keur ditonton ku malaikat keur ditonton ku para ahli Allah di pondok rek ngayakeun maulid ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Oh malaikat ditonton nonton ti isu kene ti kamari keur nyeun tenda malaikat nonton weh lain lalagaan datang ka isuk-isuk tadi datang ka asar barang maghrib malaikat barali pas ini nyana lantaran panitiana perebut untung jadi malaikat teu betaheun sial cak cenah teh nu kolot tambah wawatna tah cak malaikat ya Allah kaambeun teh ku malaikat aneh malaikat datang ngambe bener cenah tadi pondok cek nyana sararialnya saya malaikat dia ngomong sial tapi tetap sama tuh panitia mah panitia urusannya urusan urang mah tetap ngagungkeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap urang karohmatan ku Kangjeng Nabi panitia mah panitia kabenduan ya tuh masing-masing bersoka yang babarengan jeung kami mah kami di dieu Kangjeng Nabi teh nu sakumaha tadi geus dicaritakeun afdalul makhluqat pangutama-utamana makhluk pangkasep-kasepna pangganteng-ganteng malam ieu teh urang keur ngarayakeun hiji manusia anu kas ganteng tapi lamun sakadar neangan nu kasep atuh jah haji pendig kasep sakadar neangan nu kasep mah ambalayah di dieu ge atuh haji Nasir jasa kieu mah maksudna dibandingkeun jeung di Solear mah kasep lah kasep lah tapi nu hese ge lain sakadar kasep beungeut neangan nu kasep loba di pondok neangan nu geulis ambalaya bukti kasep jeung geulis loba lantaran lalaki bogoh ka awewe awewe bogoh ka lalaki berarti kan kasep geulis ayalah sautak saeutik kasep jeung geulis tapi nu diperlukeun mah lain beungeut nu diperlukeun mah kasep hate tah nu hese ge ieu kasep hate kasep beungeut mah urang kurang kasep kayapan nyayapan sia Jepang atuh kunaon bodoh-bodoh bisa operasi plastik kayak kasep bisa anu irungna kurang mancung dimancungkeun bisa cari ibu urang sarerea anu aya nuju masantren eta kan dioperasi plastik dia digelis nu kasep aya tapi aya nu dioperasi plastik modal angger kita ngoperasi sakieu tapi angger bae kos ge kene nah neangan nu kasep gampang neangan nu geulis gampang tapi nu kasep hate nu hese ge maka dibutuhkeun jang supaya kararasep jeung gareulis hate manusia anu pangkasep-kasepna jeung pangganteng-gantengna jang ngasepan batur jang ngageelisan batur ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring di Cilongo keur dongeng Kangjeng ti mimiti hamil lahir
tahun kahiji kedua katilu kaopat kalima kagenep katujuh geus 3 kali maulidan kakarak datang ka tahun sabaraha 21 hiji jadi engke muludan di Cilongok deui ke tahun 22 ka tahun 22 umur tahun 22 kumaha Kangjeng sampai 25 nyawa tamat nyawa henteu datang ka umur 63 aya di dieu mah moal mah rumusan di dieu mah moal ngadoakeun eta di ditu engke di ditu atuh cek lo atuh jadwal di dieu mah jadwal ke di Cilongok tah wah terus ada karak umur 20 hiji ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah cuplikanana bae Kangjeng Nabi teh keur meubeujeuhna umur 20 kasep aya di Kangjeng Nabi ganteng aya di Kangjeng Nabi gagah aya di Kangjeng Nabi pinter aya di Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh an-nabiyul ummiyun nabi anu bangsa ummi hartina ummi teh teu sakola teu maca tapi pinter apaan ieu mah macanya sakola bodoh terus tapi bahasa sekolah henteu gaji henteu maca henteu tapi pinter masyaallah karim ummi artina ummi teh lain bodoh kade teu maca teu sakola tapi pinter berarti kan langka jelema anu teu sakola teu ngaji teu maca tapi pinter langka coba neangan di pondok nu teu maca atuh nu teu sakola komo anu henteu ngaji aduh atuh geus acak-acakan tapi Kangjeng Nabi ngahaja ku Gusti Allah teh disakolakeun teh dipasantrenkeun teu maca sugan Kangjeng Nabi buca baca henteu teu nulis Kangjeng Nabi lantaran mun Kangjeng Nabi nulis besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng lamun Kangjeng Nabi maca besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng nang macaan kitab-kitab nu baheula maka Kangjeng teu pernah nulis teu pernah maca ummi nah tapi kapinteran Kangjeng eueuh tanding kanyahoan eueuh tandingna Kangjeng Nabi nyaho lalakon timimiti memeh Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Adam memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakeun geus jahun Kangjeng Nabi Masya Allah karim nu bakal Kangjeng Nabi apaleun bakal pibakaleun sageusna Kangjeng Nabi teu aya bakal terjadi anu bakal terjadi tahun 2017 keayaan di dunia geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bacaan kurang hadis Bukhari bacaan kurang hadis Muslim bacaan kurang hadis Sunan Abi Daud dan hadis-hadis nu lain bakal kanyahoan kapinteran Kangjeng Nabi bahkan lain bae nu kadeuleu ku mata kasat di kuburan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi anu dagang karung ngabohong panggel eta geus dicaritakeun gitu Kangjeng Nabi anu mabok bakalna geus sikat habis ku malaikat geus dicarita-caritakeun terus engke baas sudang ti kubur geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi terus engke digiring ka mahsyar timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim terakhir jelema surga jelema di neraka geus dicaritakeun Kangjeng teu pernah maca Kangjeng teu pernah nulis tapi kapinteranna moal aya tandingna nah malam ieu ku urang keur dirayakeun manusia nu pangutamana panggantengna pangkasepna pangpinterna mudah-mudahan urang kabehan kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi sehingga ku rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka urang nu tadina can nyaho jadi nyaho nu geus nyaho leuwih nyaho nu can mantep jadi mantep nu geus mantep leuwih mantep sehingga urang wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi di akhirat urang mun wauh ka Kangjeng Nabi atuh langsung ku Kangjeng Nabi di aku lain alhamdulillah sing geus pede jasa nyaho wauh nyaho henteu atuh jana asa wauh bae ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu uni ningali Kangjeng Nabi man ismuk saha ngaran anjeun padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna ku kasepna gantengna pinterna trampilna tangkasna sehingga jelema hareran
ditaruh ai ente saha ngaran ana Muhammad isukna ditanya deui man ismuk kudu sejen ai anjeun saha ngaran ana Ahmad masyaallah kari isukna deui ditanya deui man ismuk padahal mah nyarahun di Mekah teh ku taajub lah ditanya deui ai ente saha ngaran ana Toha isukna ditanya deui man ismuk saha anjeun teh ana Yasin ya Allah isukna ditanya deui man ismuk ari ente saha ngaran ana al-mahidhunub isukna ditanya deui man ismuk ari ente saha ngaran ana al-hasyir isukna ditanya deui man ismuk ana ar-rauf ditanya deui isukna ana ar-rahim isukna ditanya deui ana siraj isukna aya nu deui man ismuk ana munir ditanya deui man ismuk ente saha ngaran ana muddatsir aya deui nu narnya deui man ismuk hebat-hebat deui ente saha ngaran ana muzammil aya deui nu nanya man ismuk saha sih ngaran antum ngaran ente ana mudzakir lo baca sangaranna nah lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar aya di jero hate dijauh kene Kangjeng Nabi geus ngagrokeun tertera di kalbumu ada kumisku ya Allah panai urang mah lain di hatimu ada karung goning wah masya Allah kari pohara komodo Haji Nasir mah di hatimu ada SPPT hanya hoan tertera ya Allah ya Rabb kanya hoan nah Kangjeng Nabi rahmat nyorot ka urangkeun urang mah nyahona ngan ge Muhammad urang mah nyahona ngan ge Ahmad urang mah nyahona Toha Yasin masalah geus sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sorangan di kamar urang mah daek maca kos kitu aya cawu nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu mun cauna gede ya Nabi salamna kencang ya Nabi salam lamun cauna cau emas maka dake ya Nabi salam kok mah haji pendi mah lamun geus eueunan naonan mun nya mah heuai bae cak Kangjeng Nabi tolol teh budak iya tuh Kangjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara masyaallah nah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444 ya Allah lamun teu bisa 4444 444 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu disukurkeun ka sumur pareung 44 teu kuat masyaallah ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini udah hari ini jangan makan ya dai ya ayo baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb masya Allah nah gila Kangjeng Nabi wayahna bantes salat mah 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 mah 7 asalna 7 ge cenah teu kuat tilu asalnya cerita tilu gitu Aisyah hayang naon sih sebenarnya ya Allah ya Rabb baca sholawat urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup arada hayang panjang eta bae sok dibaca dina salat ngalawana sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum atas pendek tingin tamu kieu atuh eta terus sok dibaca urang yang ngaji Allahumma sholli ala coba ayo kebecus budak Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui ya Allah ya Rabb masya Allah
nah baca kurang sholawat nu mana bae nah ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi Masya Allah karim ganteng ketinggali ganteng kulit abyadha musyarraban bihumratin putih campur kemerah-merahan ya Allah urang lamun ngadengi kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros begitu ningali orang kahajipan ya karim isi kulit naon ya ya taurat saolah saoba saoman buruk atuh hese Masya Allah kan sakit dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam pasti totol-totol memang aya lah ya Allah dan rami mah hideung manis maksudnya hideung kereta api banyak yang nunggu ieu ya karim nah ya kulitna Kangjeng Nabi geus sajaritakeun aya nu mantap ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hideung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gilag di hareupeun kaca ya Allah tambahan kuno beureum beureum teuing ku hari ku ungu kaluar teh jadi persita ya aing nangis sia Masya Allah karim ya kulit Kangjeng parah ya Allah ya Rabb musyarraban bihumrat wasi'al ainain socana rada ageus zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh apa naya julukan di parahyangan apa beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci atuh celi atuh pan ieu lain celi lenci ieu celi curak ngaranna celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek celi lenci batak lamun orok keluar cerita rancung geus pinter ya Pak iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing Masya Allah karim nah kemudian ieu baca kurang parahyangan Masya Allah kitu gado endog sapotong ya Allah sok aya semua aya ieu seutik teh ngaranna gado endog sapotong ari ieu bapan endog naon coba atuh ieu endog buruk cangkeng da cangkeng biola iya kari Masya Allah bitis ngabuah jantung eta parahyangan anu urang pondok mempan ieu mah buah nangka kabeh ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu alqomati sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing henteu kuru teuing henteu padahal urang lamun haji pae mah atuh kikian naonan atuh saanu resepeun si awak modal kos kieu atuh jai mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang tapi lumayan sakieu lumayan nah inilah Kangjeng tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng misalnya Kangjeng ngariung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendek hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot
henteu Kangjeng mah calik we biasa aya deui jangkung pohara sumping tetep begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundakna keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zahirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorot ku panon poe nu mantak teu pernah kasorot ku panon poena bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isinen kuayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana sih pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku panon poe teh si eta mah saha tah si eta eta ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan we kakerepekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat masyaallah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teu ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajen kumaha ge kula masuk ingat Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh simana maneh Suwaibah oh tas nyusuan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuan sok susuan ka ditu bunga biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kacaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabil watab terus ada jawab catat tak teu apal tabbat yada abi lahabil watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab geus ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka ngagolotroknan karasana tiis model bahkan diangkat siksa kaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta ku bunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teu iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah atuh tuh kena naon teh kana neraka ibang serah dong serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan pohara sakitu teu iman tiis atuh komo urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang
ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat. Geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung. Ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan. Ende. Maju imbang amal. Salat teu husu trek. Zakat tilok trek. Bohong osok oplos barang geus si kieu bae mah kakencang. Teu daekeun ka katu teu daekeun. Cek malaikat mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng kela. Ditanya, kan Haji Pendi mumun osok muludan kan, wih atuh osok abdi, masya Allah osok pisan tuan, sok macaya Nabi salam, ikhlas apa ente sih setengah lah. Kangjeng tenang. Penyelamat Kangjeng teh bakal diberi syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka sorga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin. Beusi ke aing tah solihin tah beusi kitu. Lain. Solihin mah jadi bisa ka sorga sorangan. Ahli ibadah mah bisa ka sorga sorangan. Nyana langsung ka sorga. Ari ieu syafaat jang saha? Jang anu disna ka neraka tah disapaatan ku Kangjeng nu penting iman. Iyalah urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang, umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan, umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kulah sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kulah sok ngadengewe teh sorasa jore amat. Lulumpatan tah minta pertulungan coba cak Haji PDK Nabi Lut pun Nabi Lut hese coba suara seraknya tuh bisa itu pakai buku tuh bisa. Wah brengsek ya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana, Abu Jahal belajarna di nyana, Haji Nasir hingana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dia kiciuan melulu kemenang mani kerpek kadal kieu. Wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor. Iya duduan itu beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah. Golok panjang biasa, ini cabut pendek. Goloknya panjang. Udah gesieun euy mah Haji Pendi goloknya panjang amat ieu, masyaallah. Sajuka. Jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana. Saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, hebat hati golok, masya Allah. Kula kan osok di dele-dele golai buatan mana golok yuk. Maksudnya paranti kalapa, apa ke suluh, apa paranti gelut kan kanyawan. Orang dicabut ya, set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku nyana kagagahanana. Jangkung gede jelemana. Pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cakru kara mad. Aing keheul ka dia. Dia dikerumuni manusia, disegani manusia,
dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nas. Balik ngaran dia poteskeun dia. Tinyawa dia kain ngaing guru pencani Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Bu Jahal, Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kanjeng Nabi, hayu urang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok urang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta kirukanah langsung ninju. Pereupna geus segede kalapa. Rukanah, Masya Allah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut dikieukeun pae. Kae ku gagak langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagaknya seru kana tenar. Jawara geledegan, Masya Allah Karim. Kanjeng langsung ningali permainan rukana tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ku Kanjeng. Begitu dicekal, awakna ku Kanjeng dicekal. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, dikubayar gua. Cek Kanjeng Nabi langsung ditutukeun. Atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik. Sidak gagah. Begitu udah dula-dulunya remeng-remeng. Aya kene dia emang di dinya. Ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kanjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku kirukana. Dek sadaekna. Memehna malaikat Jibril datang. Mat, tenang. Ulah dilawan. Sidak. Edah. Begitu ditijuan langsung ke kirukana. Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali. Si mah bawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Acan ieu mah budak ja. Nyawa si Acen. Kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin. Sia kuaing kuari. Aing make tanaga batin nang di Cisoka. Pelor geus dahar ku aing, gabah geus dahar ku aing. Ambo. Pohara teh Cisoka pohara eta. Nah, langsung dibetenkeun. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa eta ku situ beten-beten. Ngan kapacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Timiti ditaruh. Terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun. Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Datangkan geus sajang nang oleh pas. Ayo terus Kanjeng terus subhanallah ya. Ye hayu. Golek paksa. Langsung teu pamit deui balik ke rukana. Bebe jaka babaturan. Woi, orang di urang geus aya ahli sihir. Sa eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep. Encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan. Babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca 202 dibacana ngan ulah napas. Kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh. Macana 202. Okos aya jelema usahana keur kajejes
usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae cek gana ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya cek gana ieu kumaha kahareupna ieu urang jol bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu dijauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek genanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun je kadang ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum banget beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih teu daya kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husain teu daek datang-datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol teh mah kiai kos kitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainangnya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus pasrahkeun ka Allah tidak yakin ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabehan bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi sekarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi kakek gue lebih jahat dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya karim nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat nah tenar kahebatan Kanjeng kagagahan Kanjeng kasep aya di Kanjeng ganteng aya di Kanjeng gagah aya di Kanjeng pinter aya di Kanjeng cerdik aya di Kanjeng wah segala aya di Kanjeng aduh awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh ku kasep aya jelema geus 2 poe 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kanjeng ya Allah seubeuh
urang coba keur seubeuh neulah Haji Pendi lapar urang keur seubeuh neulah Haji Nasir belu ai lapar bantengan belu bahasa Jerman. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang dari Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang ngeuleuh beungeutna ge datang ka embung urang kitulah Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh nah iyalah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha besi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urang nyaho oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas ngeujeuna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid begitu sholat dengke sholat dengke ieu dikalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna nu ieu doang nu napak ieu teu lo ditaranyakeun kunaon sieun ke di sholat teh nanya sia teh kunaon sih dengke Masya Allah gak aya ge lamun aya huru-hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah beutik kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya jauh coba wiridan ti almarhum dibaca teh ku kula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat geldug wah hebat aing yo diijabah tah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimanta gajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidaya kan eta lamun hujan eureun pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula hajat Haji Epi berg caknya na ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli bakaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamaruan
Eta hujan makin gede. Haji Epi geus kieu bae. Isi doa kiamat teh kira teh. Menang di sana, nanti kiai. Coba teruskan. Rabbi pilih wali waidai warung terus. Boh, tenda hiber. Cak aja pinggir geus ulah ngadoa geus. Geus ulah ngadoa lah. Bah, ati mah acak-acakan cak kira. Acak-acakan kabeh. Barang nyana teu ngadoa eureun teh hujan. Atuh malam eta nyana jeung Haji Nasir diusir teh balik. Balik sia. Tenda aing acak-acakan. Atuh bebeja isuk ka kula ka itu Ki. Doa teu banjur, hadiah heula teu. Henteu ya. Atuh teu beres, bentar guguruna kudu make kukudang. Nyaon teh kukudang? Ya? Dasar cililenci. Nah, nyana salat isya beula, nu ieu dikaluhurkeun, kabeh kaget. Aing ditanya coba. Beres salat ditanya. Sia salat kunaon eta tadi? Ih, ulah sok tanya salat bae sih cenah teh. Lain kabehan dijaduan apa kayak sih masih jam mainnya hiji aing wudu cakena teh di keran pas dek mbah ieu eueuh cairna mantak teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantak aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui ada nah banyak sih dilangsungkeun bae kan hitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nantung we di hareup. Du tukang geus ngajajar deuk takbir. Imam can takbir sih. Yana tetep we kieu bae. Datang ka 15 menit, 20 menit. Datang ka setengah jam can takbir. Akhirnya salat masing-masing kan. Salat masing-masing ini mau kebal amat si imam teh takbir. Ngomong henteu naon henteu. Geus beres kabehan saralat. Ditanya, "Hei, sia nantung bae emang kurang?" Aing nungguan imam jakena. Nungguan imam siap tadi tidak jadi imam. Lain, beusi aya nu ngimaman nu sejen aing titah di dieu. Pan opo eta. Ngarusak kakabeh nah ieu bodoh ngaranna. Nu badak ulah datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmatna nyorot. Masyaallah. Matak Masjid Hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah. Atuh datang ka ulu salat di. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok ge bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ke Madinah begitu di Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesa nyana nage ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah. Begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih demeureun di zaman Kangjeng mah saya ayana ngan di sisina aya tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sakean lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cak Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cak Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak masyaallah tuah
kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh kodat teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cekula teh ieu mah kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka Jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana ka hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sana assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge jadi pendek kukula dibere cara-cara kos gitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah iyalah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna leuwih-leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.